Sampurasun sing sahabai anu ngagadakeun ngaran Siliwang atau ngarasa jadi sakeleser Siliwang, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, ngawangikeun sabuana panca tengah. Lamun manehna jujur sinatria tenenggu mati kasih letik nyaah karahayat sarta wibawa kasasama. Sebalikna hirupna moal panggih jeung kesenangan, bakal lara balangsak saendeungna lamun ingkar tina patokan tadi. Cag Rampes. Sakabeh turunan dia aku ngaing bakal dilanglang, tapi ngan di waktu anu perlu ngaing bakal datang deui. Nulungan kanu barutuh mantuan anu sarusa, tapi nganu hade laku lampah. Mun ngaing datang moal kadeuleu, mun ngaing nyarita moal kadenge. Memang ngaing bakal datang, tapi ngan kanu rancage hatena, kanu waruh di semu saestu, anu ngarti kana wawangi, anu sajati jeung surti lanti pikirna, nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang teu ngarupa teu nyawara, tapi mere ciri ku wawangi. Ti mimiti poe ieu pajajaran leungit di alam hirup, leungit dayeuna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabat tingaran pikeun nu mapai. Sabab bukti anu kari bakal rea anu malungkir, tapi engke jaga bakal aya anu nyoba-nyoba supaya anu leleungit kapanggih deui. Nya bisa ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu marapaina loba nu arieu aing-aing pinterna mudu aredan heula.